Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana atepang dieu sareng kak dagol. Kumaha sararehat mungkiannya sadayana wargi kang dagol disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala, dimudahkeun dina milari milik rizkina, katut dibarokahkeun tur dilancarkeun dina pakasabanana. Amin. Mangga ulah nyangkolong teuing kana waktos kitu nya. Mangga kasadayana caraketan. Dongeng tilu Jawara bagian ka 33. Sora manuk di sisi leuweung patemalan jeung recetna. Sora hayam malahan mah diramekeun oge ku sora doma jeung ingon-ingon di tengah kampung. Katingali di kajauhan aya sababaraha urang jalma anu muru ka imahna pabolet teh. Malahan mah katingali Mang Utis oge lumpat menika jigana mah hayang pangheulana sabab manehna lumpatna teh menika tuturbun. Sanggeus rada deukeut Mang Utis tuluy nyarita, malahan mah anu diburu teh pabolet. Pabolet bejana ucuk urang kampung pabolet keur tarung pira tarung ieu saha teh mana jelema mana ngaribu kon kam pabolet ieu. Satuluyna pabolet teh nyarita, anjeun mah ucuk-ucuk sok sablingnya. Naon sabling teh? Teu nyaho naon ceuk si cepot mah geuningan dina wayang golek pan kitu. Wayak ieu geus aya wayang golek, ngomongkeun wayang golek ieu teh. Mantakan ge ulah sabling, nyaho sabling teu. Nya sabling teh nyaho teh nyaho mimitina, nyaho tungtung hungkul. Ujug-ujug nyangka we kana hiji perkara teh. Aya naon atuh anu sabenerna? Anjeun mah coba mah balad loba deui. Mejakeun naon kitu. Ieu mah aya semah. Ya semua. Semua pakai tarung atuh. Karena ge jeung sobat. Jika anu teu ngantosan di komando, patua kampung satuluyna cumarita. Warga kampung. Ulah rek luah riweuh, ulah rek ka bawa teu puguh, da teu aya nanaon. Sok budal deui. Bieu mah ieu SMA ieu kisah mah ngabangyakeun kanu jadi baturna teu naon. Kitu cenah ceuk patua kampung teh. Sanggeusna ngarungu bewarati tua kampung saperti kitu, atuh warga kampung anu geus ting namahan deui we nyalamperkeun ka imahna pabolet teh. Malah sanggeus kitu mah baralik deui, malahan mah aya nu pating kacarewis. Pating kecuwis sagala rupa. Malahan mah teh aya anu nyarita di antarana. Sudah teh aya naon? Kuring ge apa oge okorna. Kon malahan solo rek karieu. Abah tuh bubar. Cepat wa kaboge bubar. Ayo bubar. Sanggeus warga-warga urang kampung balubar deui mah. Satuluyna Ki Bolet nyarita. Pak Bolet teh nyarita. Mang Utis ayo lah urang ngilu ya. Pak tua kampung ayo urang lila tuh di bumi tuh. Tos di payunan pan gedengan tuh ku sobat kaula cenah ngakuna teh. Sobat teh saha ceuk Mang Utis. Mang Utis ayo urang ka jero lah. Ge caritana di jero meureunna tah mungkin ku Pak Bolet dicarioskeun. Ieu naon atuh sebenarnya? Ayo urang teu ngalih ka jero. Ayo. Singkat carita, di bumina pabolet geus ngariung we aya kena 5 urang jalmana.
kaasup patua kampung jeung Mang Utis anu karak datang. Malahan mah si Bolen mah geus nyuguhan kanu karak kana eta riungan dibantuan oge ku Mang Utis jiga anu poho kana kacape menika cakah cikih manehna mah. Sanggeus rada nyandet saeutik malahan mah geus rada rineh tidinya kadenge Ki Patra teh tuluy nyarita. Kuring mah arek ngawartakeun deui, arek ngomongkeun deui. Intina mah meureun nguatan. Yen anu disebut ku hararanjeun Pak Bolen teh dina sakanyaho kuring mah manehanana teh Ki Mahesa baheula mah kaasup Punggawati Kadipaten ngan samangsa Kasultanan di Tatar Sunda dibagi-bagi katurunan-turunanana. Atuh ieu Ki Mahes teh cenah teh hayang nyumput bunyi dinu caang, hayang niiskeun hate, hayang nyepikeun pikir, tah tungtung nama misah we. Loba sabenerna mah punggawa-punggawa anu nyalingkur ka lemur-lemur sabab ngarasa cenah da dununganana ge tos tilar dunia ngahiang pendak deui kanu maha kawasa. Tapi kituna teh teu sadayana kaasup kuring Ki Jembar katut Ki Malaka anu tetep hayang kumaula ka nagara sanajan ku carana sewang-sewangan. Jeung kuring ge yakin sakabeh punggawa-punggawa baheula anu ayeuna meureunana geus pada sepuh. Malahan mah seueur pisan anu atos tilar dunia kabeh ge pada boga cara masing-masing tetep hayang kumaula ka nagara, hayang babakti ka nagari ku jalana sewang-sewangan supaya bisa ngaheuyeuh dayeuh ngolah nagara langsung terjun ka masyarakat. Tah ayeuna mah meureunana Ki Mahes cunduk kana waktu ninggang kana mangsa anu mustari sanajan dia mung ge wayahna. Ki Mahes oge kudu ngilu aum jeung balareaan jeung ayeuna waktuna oge geus nincak geus ninggang kana mangsa ceuk tadi ge. Ki Mahes kudu babakti deui ka nagari, kudu ngilu aum deui ngolah nagara ku jalan anu ayeuna nyampak keur dihareupan ku Ki Mahes. Nyaeta urang teh kudu ngatik deui nonoman-nonoman di antara nama ku cara urang anu bisa ku urang. Daga bisa urang mah meureunana dina ilmu bela diri jeung pencak silat. Tah urang jadikeun eta teh alat pikeun urang jadi pakakas atawa parabot jang nerapkeun atikan kasaban nonoman. Ku ayeuna mah meureunana lamun arek dibeunyer beaskeun urang teh kudu ngajarkeun silat supaya daraekeun salat. Supaya daraekeun salat urang bibita ku diajar silat. Komo di papatahan istilah nama ngulik ajian supaya daek ngaji. Supaya daek ngaji ku kalawan nerapkeun ajian. Ngan aya pangbeubeut ayeuna mah ti Ki Malaka tuh di Gunung Pasirwangi di Padepokan Pasirwangi maksud teh. Yen cenah niatna oge ngabiasakeun salat ku dibebenyokeun ku silat, awas lain sabalikna tuluy deui arahkeun kana ngaji ku jalan ngulik kana ajian. Ulah sabalikna deui hari ajian diulik hayang sakti hayang kitu hayang kieu tapi na ari ngajina kalakah ditinggalkeun ceuk babasan teh mah cul dog tinggal igel eta teh goreng patut katelahna. Ngarungu kana kekecapan ti Ki Patra saperti kitu. Jalma-jalma anu haladir di eta tempat cep we cara rempling ngarungukeun kana naon rupa anu didugikeun
ku Ki Patra teh ya. Kadenge Mang Utis nyarita, kin ari ieu teh saha teh ya, punten ieu abdi mah da teu acan uning Terus saha anu ngaranna Ki Mahes teh kuring mah asa poekeun ieu teh sanajan beurang teu ngarti kitu naon jujutanana kumaha atuh ieu teh pabolehan di teh kumaha ieu teh. Nu kedal ucap horeng si bana horeng kalakah patua kampung anu pok-pokanana kieu sabenerna mah mengutis pan urang teh geuningan ngirimkeun utusan ka itu ka Pasirwangi jeung anu di Piwarang ka dieu teh geuningan tah ieu jalmina wastana teh Ki Patra anu dimaksudkeun Ki Mahes teh nyaeta tah ieu jalmina. Ceuk patua kampung bari nunjukkeun jempolna ka Pak Bolet. Sakanya kuring mah ieu teh Pak Bolet tapi keke. Kantos kapungkur disebatna teh Mang Aca gitu. Ulu boa Mang Aca teh tina Mahesa jadi Mang Aca. Ieu teh Ki Mahesa. Terus maksudna kumaha ieu teh? Kuring masa naon hubunganana ieu teh? Hayang urang ka Pasirwangi datangna Ki Patra jeung Ki Mahesa ayeuna meureunnan ieu Pak Bolet. Terus kumaha ieu teh maksudna? Kuring mah leuwih teu ngarti ieu kumaha teh. Karungu Ki Patra cumarita deui. Intina mah kieu, ieu saha nami teh atuh? Kuring mah ieu no teh utis. Urang kampung dieu nya kuring teh lami sosobatan sareng Pak Bolet anu cenah ucuk. Aki mah ieu aki mah saur Ki Patra nya Ki Mahes cenah da ai nu sa ieu uninga abdi mah Mang Aca ieu teh atawa Pak Bolet gitu. Sabenerna mah geus ditegaskeun ku kuring oge tadi geus dibejakeun. Ieu Ki Mahes teh bareto mah punggawa di Kadipaten. Jadi nya lamun teh mah aya ngirim utusan hayang menta guru jang ilmu bela diri nya ti dieu geus aya nyaeta Ki Mahes alias Pak Bolet teh ya. Tah ayeuna mah geus dipasihan widi malah mah diparentahkeun ku Ki Malaka. Sanajan anjeunna teh leuwih ngora tinimang abdi sadaya ieu kuring tinimang Ki Mahes atawa Pak Bolet teh. Tapi Ki Malaka ieu teh kaasup putra malahan mah murid utamana ti guru-guru kami lah gitu. Anu mantakan ieu Padepokan Pasirwangi diteraskeun ku anjeunna oge sapameureunan sanes jalmi samanea tika dua maneana tika tilu maneana ulu tika aya tilu manea kayak heula dengekeun. Intina mah kieu kahayang urang lembur Cidulang ieu geus dicumponan malahan mah samemeh menta oge da geus aya jalmana nyaeta ieu Ki Mahesa alias Pak Bolet teh kitu cendek nama. Satuluina kadenge patua kampung namahan. Jadi panginten anu dimaksud ku Ki Patra mah guru atau pigurueun jang dilemur pamenta urang lemur ieu teh Mangutis geuningan Pak Bolet alias Ki Mahesa teh kitu pangintennya Ki Patra leres kitu pisan. Tah sok ayeuna mah cing mangga lajengkeun we nya Ki Mahes sok arek Pak Bolet hegae nganu jelas mah saperti kitu. Anjeun ayeuna boga pancen boga tugas di Padepokan Pasirwangi jang mantuan urang kampung di dieu di kampung Cidulang. Utama nama jang ngatik nonoman atawa budak ngora jang nuruskeun anu di teangan ku urang ti baheula nyaeta ngawujudkeun gemah ripah loh jenawi cager bager pinter singer saya nu kaliwatnya cager bager bener pinter singer gitu.
cager supaya sarehat, bener otakna supaya hatena supaya balenar teu salah, pinter supaya pinter, bener pinter terus deui bager supaya bager, cager bager bener pinter singer saimang, jeung deui rapekan, jeung deui getolan, jeung deui loba we sok eta mah Ki Mahes oge geus leuwih ngarti lah tina palebah nu kararitu namanya. Tah ayeuna kuring mah arek nyarita ka ieu ka jalmi budak ngora anu aya di dieu meureun anyar pinangih bangun ieu pikeun urang dieu mah nganda kuring mah geus mineng papangih atawa pernah papangih samemehna nyaeta ka si Jalu. Jalu kumaha jager anjeun? Kadenge satuluina si Jalu nyarita, alhamdulillah sehat. Aya pikir saeur naon atuh? Alus ari cager mah ieu Ki Malaka oge da geus waspada permana tinggal ucek dalang teh mah sanajan saperti kitu lalakon anjeun ka Pasir Hideung atawa ka Padepokan waringin asih teh geus nepi bejana ka itu ka Pasir Wangi, lain ti utusan hungkul loba oge jalma-jalma anu nyaritakeun. Tah ayeuna Ki Malaka ngingetan ka anjeun yen ari anjeun arek neangan kana tujuan anu dipikahayang ku anjeun lain di dieu tempatna ku kituna mantakan pamenta urang lembur Cidulang teh dipasrahkeun ka Ki Mahes. Jadi anjeun kudu nuluykeun lalampahan neangan sakumaha anu dipikahayang ku anjeun teh hayang naon anjeun teh tah eta mah tinggal jawab ku sorangan jeung laksanakeun ku sorangan, ngarti anjeun Jalu? Ngadenge ucap-ucapan ti Ki Patra samoder kitu si Jalu mah ngan ukur cicing we ngaregepkeun tur merhatoskeun. Satuluina Ki Patra mere wawadianan ka si Jalu yen teh manehna cenah kudu init ti lembur Cidulang teh nuluykeun lalampahan jang supaya manehanana ngahontal kana kahayangna teh. Malahan mah satuluina Ki Patra cumarita deui, jeung punten ya kasadayana ieu kuring teh da dipasihan tugas teh rada seueur ieu teh kajaba nu tadi didugikeun aya deui ieu mah meureunan tugas tamahan keur anjeun Jalu dihenteu-henteu oge ieu Padepokan waringin asih teh tempat nama geus di burak-barik bangun nama kudu ditingali deui nah di naonnya dieusian deui atawa henteu tah ku murid-murid Padepokan waringin asih teh di Pasir Hideung teh kuring kabagian tugas ngarorisna tapi kuring minta bantuan ke anjeun Jalu supaya anjeun bisa nyarengan jeung maturan kuring jeung anjeun oge pan boga pancen anu sejen supaya lalampahan anjeun dina neangan kahayang teh teu pati ngatog teuing. Jadi kuring arek maturan anjeun kumaha anjeun narima ngarungu kana kekecapan ti Ki Patra saperti kitu. Si Jalu kedal carita, aduh alhamdulillah hatur nuhun pisan Ki Patra, nuhun pisan oge ka Ki Malaka tuh tiasa ngutus Ki Patra jang nyarengan abdi malihan mah abdi teh syukur alhamdulillah pisan ka Nu Maha Kawasa. Matakan gitu oge panginten ieu teh hiji jalan supaos naonnya abdi enggal-enggal ngahontal kana cita-cita gitu cenah euceuk si Jalu teh anu intina mah narima kana naon wae anu didugikeun tadi ku Ki Patra. Tidinya kadenge si Bolen cumarita, punten jadi Akang Jalu teh arek ninggalkeun lemur ieu nya, meureunan kuring ditinggalkeun kitu
Tapi kuring mada hayang ngiring ujung si Akang Jalu, hayang-hayang tiasa nyarangan si Akang Jalu. Bapak Pak Bolet kumaha tuh uring mada hayang-hayang jeung si Jalu yo. Jeung Kang Jalu ketang maka susah sisinya kuring teh. Tidinya kadenge Pak Bolet alias Ki Mahesa teh cumarita. Ari Bapak mah kumaha Ki Patra we jeung kumaha si Ujang Jalu lamun daekeun direjengan ku anjeun Boletnya mangga ari teu daekeun mah keun da anjeun lamun intina hayang diajar ilmu bela diri ilmu pencak silat teh mah meureunnan ku Bapa ge ayeuna geus kabeungbeuratan di Widian supaya ngajarkeun naon kabisa Bapa di dieu nya kaasup oge jang anjeun meureunnan Bolet kitu cenah uceuk Pak Bolet teh. Karungu Ki Patra nyarita jadi anjeun teh ngaran teh Boletnya hayang miguru ka Kang Jalu atawa hayang diajar pencak silat ieu. Satuluina si Bolet ngajawab, ari kuring teh hayang diajar pencak silat, lamun hoyong diajar pencak silat tungkul mah meureunnan jeung saha wae oge tiasanya ari upami kitu mah kitu nya tah. Tapi nada kuring teh hoyong sareng ngarencangan atau hayang sareng caket-caket sareng Kang Jalu kuring teh sok resep ujung Kang Jalu mah gitu tah. Seperti gitu ceuk Ki Patra nuluykeun. Tah atuh ari kitu mah kumaha anjeun Jalu arek direujeungan cenah dihijian ku si Bolet nadaek atawa henteu. Ngan ari uceuk kuring mah kieu yeuh Jalu. Ieu budak teh nengtreng hayang jeung deui alus pisan kahayangna oge. Cocok lah lamun ngareujeungan anjeun mah jeung anjeun ge sing bisa-bisa supaya istilahna mah intung-intung ngalatih diri ngabebenah ucapan lampah sabab meureun aya nu nalingakeun jeung anu merhatikeun anu hayang muhit ka anjeun karena sagala rupa atikan ti anjeun. Jadi anjeun teh ayeuna jadi contoh. Ari ceuk kuring mah lamun jadi contoh mah kudu jadi contoh nu sampurna. Jadi anjeun oge bagal boga pager ka diri anjeun lamun aya nu merhatikeun mah tah alus pisan ieu supaya jadi naonnya mah anjeun bisa ngaraksa lah kana laku lampah. Sok kukuring ditamahan tugasna supaya anjeun kudu bisa mawa ieu kasih Bolet meureunnan kapi anakna Ki Mahes supaya ku anjeun diajak ka mana-mana wae oge kajabang ke tugas anjeun lamun geus beres tah eta mah tinggal anjeun masrahkeun deui ka diri anjeun nah cukup atawa acan di iluan ku si Bolet gitu tah kumaha tah Jalu. Ngandenge ucap-ucapan ti Ki Patra saperti kitu si Jalu mah ngan ukur cicing we satuluina manehanana nyarita. Ari abdi mah kumaha saena wae nya upami si Boletna keresageun ngiring ka abdi mangga eta mah kumaha jenisna wae. Ari kitu mah geus we sok Bolet ngilu jeung Kang Jalu tahnya tah da tugas kuring mah kur sakitu ayeuna mah arek lumampah deui hayang ningali kawaringin naon kawaringin asih ceuk Ki Patra. Sanggeus kitu mah hop cup Ki Patra luncat dina gerakan anu cepet saliwat mah utamana mah ku si Bolet kutua kampung jeung Mang Utis mah katingalina teh jiga ngaleungit we lebih ilang tanpa karana. Alah ulu duh ari eta kemana Ki Patra teh kitu cenah ceuk patua kampung teh. Bener kemana tuh Ki Patra teh aduh eta mah ngalongit meureunnan. Karungu Pak Bolet tuluy nyarita lain sabenerna mah manehna teh init
ngagajleng ti ieu tempat ngan jiga ngaleungit we meureun kaja ka anjeun anu can nyaho kana ilmu nama disangka nama jiga ngaleungit we dina waktu nama anjeun boleh bisa anjeun oge saperti kitu atau anjeun oge utis tapi ya kudu dilatih tah meureun kitu aya nama patua kampung wargi-wargi dieu cenah dipasrahkeun ka kuring kajaba meureun anjeun boleh da saluyung ujung kahayang anjeun eta mah lain maneh hayang ngilu ujung si ujang jalu sok we eta mah meureunan sareng di bapak nyelehkeun tah nya jang jalu si boleh sok canak kana jalan anu laras. Sanggeus papasrahan saperti kitu mah satuluy nama eta reungan teh ngawangkulkeun we kumaha peta-petana cenah utama nama matakeun kana kahayang warga kampung Cidulang teh anu hayang guru ilmu bela diri ilmu pencak silat ilmu kanuragan reh-rehan ti Pasirwangi anu ayeuna dipasrahkeun ka Ki Mahes atawa Pa Bolet teh. Singket carita di lemur Cidulang satuluy nama dihareupeun imah di buruanana imah Pa Bolet disadiakeun weh lapangan anu cukup jang latihan ilmu bela diri malahan mah cenah satuluy nama eta tengker teh jadi padepokan Pasir Dulang. Si Jalu jeung si Bolet tilu poe mah masih keneh cicing di lemur Cidulang teh malahan mah mantuan heula kana memeres tempat jeung ngabebenah supaya cenah geunaheun pas diajar ilmu bela diri teh malahan mah ka dieu nama di kampung-kampung anu sejen oge loba pisan hayang ngilu santren cenah di padepokan Cidulang anu dipimpin ku Ki Mahes alias Pa Bolet teh. Sanggeus sagala rupana cukup mah satuluyna si Jalu mundut amit utama nama ka Pa Bolet jeung ka patua kampung ti Cidulang yen manehna cenah arek nuluykeun lalampahan sakumaha anu geus dititahkeun ku Ki Patra teh malahan mah ari si Bolet mah geus saged we dasna arek ngilu satuluyna. Mang Utis teh nyuhunkeun video oge hayang ngilu cenah ngarencangan ka si Bolet sareng ngilu ka si Jalu. Mimiti nama Pa Bolet teh ngarasa leungiteun lamun kudu ditinggalkeun ku dua urang jalma anu deukeut jeung manehanana nyaeta ku si Bolet jeung Mang Utis. Tapi dipikir-pikir mah kembae cenah itung-itung ngarencangan si Jalu jeung bisa baturan bisa ngabimbing oge ka si Bolet. Sanggeus kitu mah dipasrahkeun deui. Mang Utis oge dititah nyelu lalampahan jeung si Jalu. Anu pada akhirna si Jalu teh lumampah diiringkeun ku si Bolet jeung Mang Utis. Si Jalu jeung pada baturna sanggeus sagala rupana rengsek jeung rineh malahan mah geus saged maksudna geus siap jang nuluykeun lalampahan manehna tuluy tiluan laleumpang ninggalkeun lemur Cidulang teh anu dituju teh ka lebahan rada ngetan malahan maka itu nate cenah arek ningali kana kaayaan ti Ciseeng anu wates pisan anu jadi lemur pangdeukeutna jeung padepokan Waringin Asih. Lembur Ciseeng anu pernahna teh lemur tatangga pisan jeung Cidulang mah lumampahna si Jalu teh diiringkeun oge geuningan ku tua kampung ti Ciseeng anu manehanana teh geus nganteur jalma-jalma ti Ciseeng hayang oge diajar ilmu bela diri di Ki Mahes teh. Atuh datangna si Jalu ka lemur Ciseeng teh dibangjakeun ku warga kampung sabab ieu mah cenah kaasup keneh santrina ti Pasirwangi. Malahan mah si Jalu teh dipenta wejanganana papatahna kumaha cenah tata carana anu alus anu hadena supaya cepet diajar ilmu bela diri supaya gancang bisa.
kulantaran si Jalu cicing nalen di lemur Ciseeng teh teu pati lila ngan ukur ngararep sapeting. Loloba nama manehna ukur ngomong we sok we cenah lamun hayang diajar anu leuwih pas mah langsung wae ka guruna nyaeta Ki Mahes teh. Sanggeus cukup ngararep istirahat di lemur Ciseeng, si Jalu Mang Utis katut si Bolet teh nuluykeun lalampahana anu ayeuna arek diburu teh ka wewengkon Pasir Hideung atawa urut Padepokan Waringin Asih teh. Waktosna parantos cekap kanggo episode bagian nu ayeuna. Kumaha ye lajengan cariosna? Hanya urang lajeng wae dina episode atawa video-video saterasna. Like, komen ya biasana sok aya biasana wae. Teh Lilis biasana masuk aya teh. Kang Indra sareng nu sanes-sanesna duh punten ya teh dipapae sadayana. Sok mangga diatos bisa dia komenna ku Kang Dagol ya. Sareng deui like-na oge ya. Makanya mudah-mudahan urang tiasa patepang deui dina video salajengna. Wilujeng patepang deui. Permio